Innal hamdalillah hamdan wa syukra lillah wa ala ni'matidz zahirati wal batinah alladzi khalaqa dzakara wal unsa wa ja'ala bainakuma tabi'atan satta wa fadala ba'dahum ala ba'din bitaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakal kanggo panganten baru termasuk anu barari. Hiji ayatna Al-Baqarah deet tapi ngepret kaitan sareng bab rumah tangga. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha adlu wa la hum yunsarun. Al-ayat. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim aidha udkhulul jannata antum wa azwajukum tukhbarun ku anfusakum wa ahlikum nar. Al-ayat. Khususon kanggo panganten bari Neng Pera sareng Kang Dulmanan, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair, amin. Barakallahu laka wa ahlika wa malika. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Langgung dipayun hayu urang katrupkeun rasa syukur ka Allah nu Maha Gopur, nu Maha ngatur, nu Maha ngukur, khususna ka orang Gunung Manik Talaga. Kita diberi sehat jeung sempat teh kusaha ya teh. Sepaket tulis jangan status WA. Kunaon urang kudu muji ka Allah kusabab teu aya nu sanes ti Allah. Setuju Bu? Kunaon urang kudu muji syukur senantiasa kawana wae keur kumaha wae di mana wae jeung saha wae kudu ulah-ulah kalimat alhamdulillah termasuk bugah bobo alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Nuhun ya Allah digugahkeun keneh keur ibadah keur naon Bu? Keur ibadah. Maka jadikeun Kang Dulmanan, saya namina Dulmanan Neng Pera nya bagja. Ayeuna teh 10 November hari pahlawan. Kudu nama abdi teh lain di dieu salah tanggal. Kudu abdi teh di bumina Pak Menteri Sandiaga Uno, tapi pareuman we handphone mending Katalaga we. Nah Ustad milih Katalaga hari itu mah hiji teu wawuh, dua teu diondang, tilu rek naon. Terus saya puguh ka dieu aya ranginang, aya comri nya. Jadi hirup manu paruguh we Kang Haji lah tong rudet. Kang Hidayat pun guru yang nuhun terus disambut mugi ajeun amal soleh kasadayana. Benten ngucapkeun selamat kanu nikahan jeung kanu disunatan. Ieu mah nikahan umum tos pada apa ngucapkeun selamat kanu nikahan Neng Pera sareng Kang Dulmanan mah selamat menempuh hidup baru. Tapi mun kanu disunatan dibakalan selamat menempuh bentuk baru. Dina kupluk jadi helm. Naon aya rumah tangga syukur. Naon aya syukur teu maksiat. Naon bentuk teu maksiatna tina haram jadi halal. Punten ini penelitian gabunganna diondang jadi kudu ngabejakeun hiji perkara nu mangpaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah nyungkeun ilmu nu mangpaat. Penelitian kesehatan ieu ka panganten bari oge ya Pak Gun-gun. Suami yang sering mencium kening istrina rek init ka masjid, rek init ka kantor, rek ka sawah, ka kebon, sok celengok cium tarang pamajikan teh. Bae bau minyak letik ge. Da awewe madangdana keur Ustad Epi rek ngaji gareulis dangdana ge ti jam 10 apa. Ya enak kahujanan palali deui. Ya. Cium pamajikan teh ibadah, beda nyiumna keur can kawin mah haram.
Karena Kang Dulmanan kudu minum nyium pamajikan teh supaya cek penelitian kesehatan psikologi orang yang sering mencium kening istrinya reka manawe sampai ini ti imahna itu jauh umurnya lebih panjang dan lebih sehat jiwana. Nah Ustaz bandingkeun jeung salaki nosok nyium istri tatangana payah di tempat geus ge. Jadi sok nyium nawae ibadah ceuk. Komo jeung mere nafkahna, komo jeung ngingetan ibadahna. Maka pilihan jeung Kang Dulmanan ya jeung Teh Vera. Rek rumah tangga nu mana ya? Ku Pak Ustad di bejaan aya loba rumah tanggana Quran teh. Aya rumah tanggana anu salakina asup surga, tapi pamajikana asup neraka. Rumah tangga sa Ustad? Rumah tangga Nabi Nuh nya teh salakina nabi. Pamajikana doraka ahli maksiat naudzubi cacakan nabi kita mah bab hidayah kita tong sok jengkelan kan udah dakwah kurang dakwah tapi pamajikan rudet bae nabi ge aya nu kitu aya dakwah bapana ahli dakwah ka mana tapi anakna rudet bae nabi Nuh ge kitu tong kajebah di akhirat mah masing-masing tak ulah sampai rumah tangga teh masing-masing sadapur sasumur sakasur salemur sa gunung manik satalaga sama jalengka tapi di akhirat mah surga rugi teh. Tak contohnya kahiji rumah tangga sah salakina asup surga dulmanana asup surga tapi istrina kata mah rumah tangga Nabi Nuh hiji tah buat aya sabalikna istrina asup surga tapi salakina asup neraka sacik tong bari melongga dia nyebut Firaun dia mah epe nih tah apal geuning Firaun mah istrina solehah pisan aslina Siti Asiyah aya nu dua-duana asup neraka saha tah wa mra'atuhu hamalatal hatab salaki pamajikan Abu Lahab ngangkeun duanana di neraka naudzubi nya ieu mah kado ti Bandung ti Allah jeung ti Rasulna rumah tanggana barakallahu laka sing berkah salaki pamajikan asup ka surga nyontona kudu ka saha laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah wayana kudu ngaji sunnah Rasul dan nikah nage an nikahu sunnati nikah nage sunnah nabi mentak mun Kang Dulmanan teu ngajak istrina tahajud teu ngingetan istrina duha teu nyontohan ibadah ka Allah digana rumah tanggana anyang-anyangan abi teh keur keheul ka si Lesti apa si Lesti teu cukup ku hartana loba mobilna mewah tapi kan dicabok ku salaki ya beres rumah tangga juga gitu entong da sinetron mah lain contoh ibu kamari gering lain ku kopi kuriang lain ku wabah ningali we sinetron Ikatan Cinta si Andi hese bebeten ngilu bebeten keur ngajuru teh geuningan nepi ka kabusiatan gegeran si Ecil mah dulur lain wauheur udah heueuh hatam Ikatan Cinta pindah kana layangan putus si Aris Init jeung si Lydia ka Kapadokia baud kabeh sama jalengga cara medun ke salaki dan salakina sieun tiga si Aris beda si pamajikan si Aris si Kinan teu ka bawah naon euceun teh wawuh teh udah dulur lain ka salaki baeud awas tong ningali nu teu perlu ditingali mun rumah tangga yang tenang tong ngadenge nu teu perlu didengekeun tadi disebat ka Kiai Haji Hidayat rumah tangga mah jiga mawa kapal laut kunaon eta kapal feri ombak sakitu badag badai sakitu menghalangi maju perahu mah sagara rumah tangga ge sarua kudu jiga kitu nah maju bisa melawan ombak catet Teh Vera karena teu bocor gigirna mun urang ciri bocor teh rusak rumah tangga si ate kumaha tingali tetangga mah tingali anting lagi segede pelek beca cenah urang mah sama dia pelnis entong eta teh berarti loba hembusan di luar jadi kunaon nu gelo sehat tadi diobrolkeun jeung Pak Haji Gun kunaon Pak Haji tatarucingan teh nu gelo sehat ieu rahasiana nu gelo mah teu beunang ku corona sabab jaga jarak tin sasaha sok aya teh nu gelo ruang riuh hiji eta dua nu gelo mah teu loba mikiran nu teu perlu dipikir teu boga kebon nongkrong we di kebon saha teu boga sawah moyan we di sawah saha hareudang tengah jalan ngagoler pejabat ge mepet si eta keur sare tengah jalan ngelehan sakapeung gabita ku nu gelo mending merdeka teuing hirupna tapi haroyam leuleumpanganana sok we garelo mah tapi sagelo-gelona nu gelo guys mentas mah culang cileun sok pratikeun geulanya
hujan ngiuhan artinya tesalilana gelo. Ya urang mah lain nu gelo atuh ce, jaga jarak jeung maksiat. Ayeuna usum virus jaga wudu, make masker pek, teu eungap mah make maskerna nu puguh, zikir wirid jeung doa. Matak ngabring jam 2 beurang hujanan rek ngadoakeun Neng Pera jeung Kang Dulmanan supaya menang berkah ti Allah. Kasaha nyontona ai berkah? Kama barok ta'ala al Ibrahim. Ibrahim mah contoh nu sampurna, 2 pamajikan, 2 anak, ku hiji kapamimpinan Ibrahim modalna tauhid, kabeh aya di surga. Matak abadi dina salawat salat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa barik ala Muhammad. Berarti kudu ngaji sunnah. Kama barok ta'ala ali Ibrahim, seperti berkahna rumah tangga Ibrahim didoakeun sing jiga Ibrahim jeung istrina jeung anakna alasub ka surga kabeh. Ulah sadapur, sasubur, salembur, sagulung, sagalang, sagaleng, legana sagubernur, sakelurahan, sakecamatan, satalaga, sagunung manik, tapi di akhiratna beda tempat. Udah dicontoh. Kumaha tuh Ustaz menyikapina supaya kompak nepi ka surga? Kudu kompak, kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salogat, kacai kudu daek susuci, kadarat kudu daek tarobat, bentukna salat. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Nu berat rumah tangga mah lain mere nafkah harta, lain mere rezeki materi, eta mah loba nu bisa. Pilihana kanggo sadayana, khususna ka panganten anyar. Hayang beunghar, hayang berkah. Kok jawab dari jumaahan. Hayang beunghar, hayang berkah. Matak doa pangantenna barokallahu laka, sing berkah. Naon ai berkah Ustaz? Berkah mah Rasulullah subutul khair, angerna kahadean. Ibrahim tos pupus, manasikna jalan terus. Didoakeun orang Gunung Manik sing alumroh sing haraji. Abe bisa ningali tapak lacak Ibrahim alaihissalam. Bener Ibrahim tos pupus, manasikna jalan terus. Tak kandul manante kudu kitu. Ninggalkeun ilmu nu mangfaat. Nu kadua, naon aya berkah Pak Ustaz? Ziyadatul khair, bertambah teu ukur anger, cai jam-jam. Ibu kantos Bapak ngaraosan cai jam-jam. Mangga diaturanan linggih kasukuan. Oleh dia Kang Haji. Mangga dipadu. Ampun dan mengerti. Barakallah. Nadawi di Pak Haji ngalajengkeun. Naon aya berkah? Subutul khair sa Rasulullah. Angerna ka hade. Naon aya berkah? 2 riwayat ziyadatul khair, contona manasik, contona jam-jam teu kering, teu kurang, teu saat, teu raat. Nya teu pernah datang ziarah ka Mekah Mukarramah, Madinah Al Munawwarah, mantak didoakeun sing alumroh. Amin. Kamari abdi nu mewih ieu teh haneut keneh hayang karaudoh zuhur, asup duhur menangna asar 24 jam ngantri namu ka maqam Rasulullah, kabayang ieu nu juju menangna. Nepi ka maot nage berkah seueur keneh nu namu. Tak kudu kitu rumah tangga. Naon aya berkah? Boga anak nu soleh Ismail, eta kurbanna jalan terus. Orang Majalengka kurbanna ka mandi loba. Maka idamat tabna Adam au idamatal insan, mun maot anak Adam atawa manusia, in qata'a pegat kabeh amalna amaluhu illa min salasin, kecuali 3 hiji ilmu nu mangfaat. Mata kacai sing daek susuci, tuluikeun bari ngaji, kadarat sing daek tarobat, jaga sholat. Berapa gajimu sampai kau meninggalkan sholat? Sinetron rumah tangga beunghar loba harta eueuh sholatan mah Firaun ge beunghar, Sa'labah Qarun ge beunghar, Abu Jahal Abu Lahab ge hartana loba. Erek jiga kitu, rek kitu wae apa Firaun maotna wareg teu nginum. Cai laut diuyuh. Berarti ukur beunghar mah Fir'aun ge beung.
Pertanyaan balikan deui bising barho bubar poho jibring barho ngaji ngabring bubar poho bade beunghar bade berkah nu berkah mah pasti beunghar ceuk tulis jang status hayang pinter hayang soleh nu soleh mah pasti pinter tapi orang pinter minum tolak angin tinggalina iklanna orang pintar minum tolak angin ya cik hiji deui hayang gaji hayang rizki asa ulah rizki bilar we nya galak lamun rizki mah plus gaji tapi gaji mah kolesterol nah gaji kolesterol alih payun Masya Allah. Widi kesepuan ngalajeng teh dah. Nya balikan deui kudu juga ngistrika bolak-balik ameh rapi. Hoyong beunghar hoyong berkah. Orang talaga hoyong pinter boga salaki boga budak lalaki teh hoyong soleh nu soleh pasti pinter nu berkah pasti beunghar hiji deui hayang gaji hayang rizki rizki mah warizqum minallah ti Allah warizqan thayyiban menyehatkan gaji mah kolesterol sok loba ngaran gaji dalieur sirah ya matak kang dumanan berat rumah tangga teh mun niatna lain karena Allah cik bade naros nalek da anjeun nu dihajatan lagi ieu teh nikah katning pera teh karena Allah karena oleh hade mun karena Allah menang oleh tingali hidangan di tukang loba amplop loba da karena Allah mah pasti menang oleh lin ibarat keur macul mangih blut cokotong efek samping balik ngaji dibere amplop cokotong ah piceun amplopna mah cokot we eusina kenaon bala di imah ge loba tanu jomblo balik ngaji menang jodoh cokotong si mantong cuka cokot we bising salaki batur beda masalah eta mah balik deui hayang beunghar hayang berkah maka didoakeun nu nikah mah barokallahu laka punten rada babahasa Araban ai ka mah domirna kalalaki anta munki ka awewe nah barokallahu laka teu barokallahu laki laka mah kandul manan sing berkah anjeun kandul manan kitu mun disunatkeun nah bet kudu lalakina heula nu berkah tingali Ibrahim ai mimpin rumah tanggana ku tauhid jeung ku akidah mah tingali jam-jam teu kering teu kurang teu saat teu raat pasahi jo inget ka Siti Hajar solehana neng pera solehana seorang ibu ditinggalkeun di tengah leuweung cuang cieung bari karareukeun tapi ludeung mangkaningkeun bureyeun beuteung ieu status teu lebay ditinggalkeun ku salaki teu sakedeung teu ditambul we da urang mah boga Allah da ku salakina diajarkeun Allah mah ngantep ngocor nepi ka ayeuna teu kering teu kurang teu saat teu raat talaga hayang berkah rumah tangga hayang berkah wayahna ngaji tauhid ai rezeki ti saha keur pandemi abdi kadon lintuh we da pagawean teh jadi ngurangan dahar we tuluy UMKM usaha maneh kumaha maneh mangan masker nah kanan masker we matak nu gelo mah nu gering nah da keur gering tah nu gelo mah nu beunang ku coronanya teu mikiran nu teu perlu dipikir teu loba ngadengekeun nu teu perlu didenge mun rumah tangga hayang sakinah ibu terang sakinah lain sanajan aki-aki geuna tenang mah ala bidzikrillah tatmainul qulub ingat ka Allah hate tenang diajarna tong jauh-jauh ka lauk we ai lauk sok aya ider-ideran ka pasar Majalengka ka pasar Cikiding pararinit nyangan hakaneun lauk mana balonge na akuarium lagi di pemimpin Allah ahli dikir mah moal dikurangan rezeki aya teh lauk goblok
beas naik cengek mahal kaseueuh lauk mah di dinya we wirid Allah tingali lambai lauk Allah ngadahar bala-bala eta ningali lauk jo dikeretegeun ku Allah berepi dialungkeun eta bala-bala ka lauk walau digerakkeun jadi rezeki lauk nyage jatah urang dipotong eta lauk ngajeleng mana cengekna cenah aduh keur maha ganti we ku sireum hideung sarua lada bade gaji bade rezeki sing alus silaturahmi mun hirup hayang sukses orang Talaga orang Gunung Manik orang Majalengka bongan adi onang mun hirup hayang sukses tong loba HS engkena tiis 3S hudang sare stres lumpatna kana askes jeung BPJS aliran itu token beak bae disada ya mun hirup hayang sukses buka akses lobaan CS gawe progres loba nu protes proses rumah tangga tong loba dedengean nu dianggap ku epi-epen di topi nepi ka kaos kaki teu meuli dahar teu mayar naha doa kolot nah ieu kado ieu ti Pak Epi jeung Tera sok ingat kanu lagu keramat lamun kamari ada dangdutan mah nyumbang heula doa Bu Hajah Titi ieu teh doa si Papa Haji Omar doa ibumu dikabulkan Tuhan aslina nu ngonang teh saha ieu teh si mamah 8 bulan bureyeun beuteung kadang keung ludeung demi anak sok nu hamil mah eueukeun mumah wadah ge nu hamil dikatukangkeun heula beuteungna lahiran ning mamah kagok keke bakal ngalaman tong dora kata indung maksudna ku Pak Epi rek diurut indung nu ngandung bapa nu ngayuga dan kutukannya ibu mun ngamekan ka budak tong saceplakna bising jadi doa siapa jika bapak sia monyet moal rubah awakna jadi monyet mah ngan kalakuanna jika sunggokong mamah bet kawin jeung sunggokong jadi budakna keras sakti tak abdi teh menang panggung kehormatan ieu teh doa kolot salah satuna Pak Epi mah cenah mun soleh cek si mamah nah mah teh kudu soleh nu soleh mampi surat 2 hiji 105 Al-Anbiya tingali tungtung ayatna walaqad katabana Allah geus nyieun perjanjian dina kitab-kitabna fi Zabur dina Zabur ba'da dzikra di lawil mahfuz manusia can aya eta geus ditulis anal Allah bumi marek diwariskeun bagun-gun yarisuna diwariskeunna ka saha ibadiyas sholihin ka jalma-jalma nu soleh matak tadi hayang pinter hayang soleh tapi ngadamel buku gapleh gaul tapi soleh rek kitu wae Epi si mamah teh teu nanaon ngananaonan mun teu nyaho tong nyahoanan hirup tong kagok tapi tong ngagokan tong eraan tapi tong erakeun mun teu wani tong wawanianan Epi sing soleh nah bet kudu soleh nyeri ngalahirkeun maneh teh Epi komo sia cikal licik nakal kesed keneh gejet keneh peret keneh keur ngahejeunkeun maneh mah sprege di betot si bapa dipencet ke lebih ka getih hubungan terus mama kudu nyeri 2 kali hampir coplok nyawa ngahejeunkeun sia mah cikal terus mama kudu nyeri deui ningali maneh angklung-angklungan di rumah dina neraka nauzubillah terus Epi kudu ngulang tarima naon ka mama hiji mun mamah menang menta mamah yang naon teh Epi pila imah mobil kan sia ge make nu aing aing mah menta hiji we menta maneh soleh yang geus Epi isukan ka kelurahan ganti ngaran jadi soleh lain ganti ngaran sia teh kalakuan rek kitu wae mabok wae gelut wae naon mah aing soleh soleh mah 3 perkara pi surat 3528 fatir innal ladzina yasluna kitaballah tong eureun ngaji sanajan sapoe jeung ayat jeung artina dua naon mah cik dalalaki maneh mah ka masjid berjamaah sabaraha gaji maneh gaji rezeki mati Allah di Bandung mah pagun-gun di stopan Samsat monyet wae salat dalila stopanana keparake salat urang nanya salat naon ieu monyet dijawab kuno dogerna salat sunat lampu beureum dan tiap lampu beureum salatna keun we da monyet tapi duit hasil monyet salat dicokot kuno juga monyet bari tara salat cang teh nu mana nu monyet ya paingan cek kolot baheulanya kacai jadi saleuwi kadarat jadi salogak kacai jadi susuci kadarat kudu tarobat dareik salat cek si mamang ge epi salat. Terus naon deui mah sedekah setiap detik berkah eueuh nu miskin gara-gara babagi eueuh nu malarat gara-gara setengah
sedekah. Hayang rumah tanggana sakinah mawaddah warahmah tong pedit. Terima kasih hatur nuhun. Ngurut kumis kadon beak silet. Kumis nama tah geus bijil di kurudeun isuk Jumaah. Orang Baduy lelempangan dari sapatu dari senal kadon ngajebragan. Punduk pakai nanggung kadon muncuguk lain ngadekokan. La in syakartum la ajidannakum. Eueuh nu miskin gara-gara babagi, eueuh jelema geuring gara-gara sering donor darah. Karena dibere darah anyar tak ibu rudat ayeuna. Salaki siduru wae teu bunga. Punten kan sok museumnya. Nunggu mah mau aya kemajuan supaya maju ti dijebur kan balo hareutna. Hiji ngaji innalladzina yatluna kitaballah. Tah ayeuna ge meunang ayat 2 ayat. 2 wa aqamus shalah sagedeung deui asa. 3 wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Tong pedit, tong koret, tong umet, tong rudat. Ibu resep tuh kan pedit. Meresep balatnya berarti. Naon jaminan dina Allah, ti Allah dina surat eta surat Fatir 28 canjang 30 na eta hebat pisan. Yarjuna tijaratan lan tabur, moal bangkrut eta hamba kami. Rek naon wae bisnisna, asa aya 3 rukun, hiji ngaji, 2 salat, 3 sedekah. Wani diriungkeun aslina. Abdi ditopi nepi ka kaos kaki, doa si mama Epi mah dahar teu kudu mayar, baju teu kudu meuli, aslina umroh tinggal ngomong luar negeri pulang anting gratis. Beungeut ge bakal aya di mamana, na bujur treuk Pak tadi mah ningali di Cadas Pangeran. Bari kuplukna nyengsol. Kacamatana teu jelas aya tulisan rek kitu wae, diudag we ku urang teh. Mang, cenah sugan teh begal mepet. Bade naon ah? Eta beungeut saha tabeng. Eta beungeut pisan cenah. Nu mana kita nu YouTube cenah. Ieu lain jelema anjing Ustaz Epi cenah. Foto heula. Oh, sia teh rudat cenah teh. Bener cek si mama Epi mah gambar bakal aya di mamana. Ka mamana dahar teu mayar. Nah bisa kitu mah. Mah cenah beungeut pikarunyangeun. Jadi doa kolot teh bener. Minta doa ridho kolot. Ridho Allah biridul walidain. 8 bulan jadi katukang teh. Diharap tukang ojek wae di bejaan mangtong tarik teuing bising kaguguran, bising miskram, laun rahim. Sabaraha juta jelema indung ngaranna nu wafat gara-gara ngaheujeunkeun anakna, obrolna jeung bidan. Leuwih loba ti jumlah korban corona ngan teu didata. Maka doraka kadua di antara dosa gede sanggeus musyrik ka Allah, uququl walidain, dosa ka kolot. Mata nu masalahna teu ararangeus, ayeuna malam Jumaah tepangan minimal video call bising jadi teleponan terakhir, bising jadi tepang terakhir. Urang kunci geranya cing hadir di dia irahat terakhir nyium keuneng mamah, nyium tarang mamah. Tuh poho deui berarti geus